ngomong temen di hohoa ayah naon Gusti tenang Indonesia kena patokan siapa? Aing aduh. Diuk. Eden cengor wae. Ay, sampai ke China, Gusti. Tenang. Nyari padulungan dekat sama kemekan. Nyari padulungan dekat sama kemekan. Lain-lain terjadi. Eta lupa. Ngacurkeun semua fakta Gusti. Aya naon itu? Tenang. Hah? Tenang. Pinang naon? Tenang. Tenang, goblok. Kenang naon? Kenang pencak. Tenang. Tenang. Ulah gurung kusuk. Naon keur main lang layangan? Benang eta mah teh mah tenang, tenang. Apa? Ayana kelanan. Hah? Kelanan tenang heula. Oh, naonnya? Sia diuk. Hah? Diuk. Tuh, dengekeun diuk cenah. Saha Gusti? Naon? Nu maot. Jauh-jauh cerita tuh. Diuk lain maot belegok. Hah? Diuk. Naon panyawatna? Saha nu maot goblok? Itu cenah maot, urang mana maot. Nah, Gusti teu ngabejaan ka abdi. Nah, saha nu maot tuh dengekeun. Naon panyawatna? Teu maot. Hah? Teu maot tuh dengekeun. Di mana dikubur eta teh? Teu maot anjing. Nah, ai mana amak-amakan? Teu maot. Heuh, naon panyawatna? Aya kene. Liper. Coba saya tahu mah. Da enteng atuh penyakit liper mah kututut. Nyaho aing make penyakit mah. Ieu mah daun nu maot, kututut. Asa daek leukeun ku eta. Teu kudu make jeung biaya asa daek newak, ngan newakna ulah dibom. Kari nyokot. Eueuh nu maot goblok, eueuh nu maot. Heuh, kututut. Kade ulah ngalana teh ulah digiringkeun. Da eta mah kari nyokot. Eueuh nu maot goblok. Kari nyokot. Ulah dikepung ngalah tutut mah. Bahaya dikepung we tutut pamorokana teh jola leungit teh teh. Ku sorangan ieu kari nyokot ada. Eueuh nu maot. Heuh ku tutut. Sadiakeun deh boboko lantang keur wadahna geus diuk. Hah? Diuk tutut. Da moal ngagarapak tutut mah. Beda jeung dewak hayam. Jadi maotna teh lipernya geus teu maot da. Heuh tutut.
ngediuk. Oh, atuh pantes sia menepi ka maot aku tai mah. Anjing. Kabina-bina teuing jate diuk. Di tukang atuh. Hah? Di tukang. Hah? Di tukang. Please sit behind. Wow, appreciate behind. No. Belakang, antri. Sorry. Kalau kodang. Belakang. Tutut. Tutut saya ajar.